Aduh, ya teh ngurek baik. Disebut ulin dan sekolot. Disebut usaha yang ngurek wae. Kemana jalma teh nyebut rek usaha tapi tekat astagfirullahaladzim itu. Eta keur ngurek di bae ih. Astagfirullahaladzim pegawai teh kena ngurek we nyaho sekolot sia teh lain usahanya duit ka ditu. Nah keraon atuh. Pan ge keur usaha, keur ngurek. Kita teh usaha nean duit lain nean belut. Atuh ya ge usaha, keur neangan belut. Sakilo ge 50.000. Tuh tempo singko. Komo santon atuh. Oh, sateman belutna aya eta makan teu menang-menang acan. Tuh tempo engkoh malain keur ngurek itu mah da. Itu mah keur miara sawahna, pakaianna ge lega batur mah euy. Ya gawat hayu ya, mumpung aya si engkoh sugahan bae aya piduiteun kitu tah. Hayu geus ah. Hayu ngurek bae hayu. Olah ka ngurek lalaki teh cek aing mah neangan duit. Era geus kolot ku batur ngadidok di sawah. Hayu ah. Balulun. Nu oge buleun jiga pisan. Ampu. Kernaon aing koh? Hanya, lu orang lagi apa? Owe lagi lihat sawah nih. Soe kan banyak. Owe kan orang kaya. Hanya, lu orang lagi apa? Bade mendakan engkoh kita teh da mau cari piduiteun koh. Hanya, perasaannya olah enak. Kenapa itu kenapa? Ini koh atuh da salaki saya teh tegawe-gawe. Saya teh udah pusing koh. Hanya, lu orang jadi laki-laki harus punya tanggung jawab, cari kerja yang betul, cari uang buat anak istri, jangan main mulu kayak owe kan orang kaya. Hanya udah atuh koh tulungan atuh koh saya sama salah kita. Hanya owe kudu tulungan gimana ya atuh kasih kerjaan atuh ari moal diberengin jem duit mah. Hanya, wah sebenarnya sudah tidak percaya sama orang-orang pribumi. Orang pribumi cuma pintar minjem doang. Kalau seginian bayar, cuk cole. Wah tidak percaya. Ya udah sok atuh. Saya meminta pegawaian le buat salaki saya. Apa ya? Tapi kalau pekerjaan, wah kagak punya. Wah sudah punya banyak karyawan. Wah sudah punya banyak pekerja. Tapi kalau investasi, wah suka. Wah setuju. Wah. Beneran kok? Kok erek nggak modalan? Erek nitip modal? Hanya, owe mau ngasih modal, mau investasi, biar lu orang bisa kerja, biar lu orang bisa nyali duit. Tapi yang bener, lu orang harus pintar-pintar muterin duit, biar bisa sukses kayak owe. Wah, beneran kok? Siap, pokoknya nama siap. Pokoknya nama aku saya teh erek dikuirkeun, erek digolangkeun si modal teh. Cok, kok erek modalan sabaraha? Hanya, gue itu orangnya serius, gue pekerja keras, dan gue seneng kalau ada orang pengen kerja keras, pengen usaha. Nih, gue kasih modal nih. Kebetulan gue habis dapat transferan. Nih, gue kasih modal, putelin ya, biar lu bisa sukses. Kok? Cia tuh duit 100.000 mah kena naon iya? Hanya, lu orang tidak tahu bisnis. Nih, yang namanya modal pertama tidak usah besar-besar, yang penting orang bisa mutelin duit, nanti usahanya bisa berkembang kayak owe juga dulu modal sedikit, tapi lama-lama owe jadi kaya. Pokoknya itu uang owe tidak mau tahu, lu orang putelin biar lu orang sukses. Nanti kalau udah berjalan jangan lupa itu uang dikembalikan, dan jangan lupa itu ada bunganya. Hah? Aya bunga nak? Duit 100.000 aya bunga nak? Sabaraha kok bungana? Hanya, zaman sekarang tidak ada yang gratis, apalagi itu menyangkut uang. Pokoknya owe tidak mau tahu, itu per minggu bunganya 50.000. Duh, 50.000 saminggu. Anjir, lintah darat Tapi baiklah, nu penting mah modal 100.000. Dikuirkeun, diputerkeun, digolangkeun. Siap. Hayu.
laki orang ke mana? Hanya suami sendiri kagak tahu. Ya, gue kagak tahu. Astagfirullahaladzim sugan ngurek deui wae eta sih. Ayo aku, nuhun. Nuhun pokoknya mah engke rek digolangkeun. Kemana sih eta teh? Hanya ada saja. Aduh, tapi untung we kasih modal 100.000. Per minggu we dapat 50.000. Tambah kaya we. Kulupuk balulus. Laki teh. Mana deui eta si Muin aing mah. Ayo we ngurek pegawean teh. Aing malah penting mah geus boga modal, mah kita lamun aing geus munghar mah. Salaki kos kitu mah, piceun. Aing ngomongin kawin deui nangan duda anu kasep. Anak mah loba ogenan. Penting mah geus kolot teh paeh warisan loba. Nan bujang aing mah. Ayeuna nama waktuna fokus ngagolangkeun duit. Cek si engkoh ge tadi teh kudu bisa muterkeun duit. Tapi ka sukses. Aing ge bisa muterkeun duit mah. Lah, gampang aing mah. Hiji. Dua, sugan we nganak sekali nguirkeun 50.000. Tah tilu, 150. Aing beunghar kitu carana mah. Kayak kelak. Kita ditegi sabaraha kali muterkeun urang teh. Aing apa deui. Tapi eueuh wae can nganak-nganak. Hiji keneh bae. Kurang tarik euing teh muterkeunna bih tah kieu mah nganak. Sok sia ngaranak. Eueuh keneh bae. Talangan dognya dihandap, disugu ku aing jiga sugu. Nanya. Geuning nganak ieu duit teh. Aing. Aya we ieu teh beuti hucing mah. Aya si rambutan mah. Teh duit nganak. Aing mah kurang tarik deui kitu. Kudu jiga baling-baling bambu meureun wah aing kudu jiga baling-baling bambu. Aing mah teu sanggup sieun pula kelek. Biarkeun dewe kitu. Aya. Aing geus salah batan Doraemon baling-baling bambu aing mah. Daek aing mah. Anak. Anak atuh sia teh anjir anak. Kudu satarik kumaha aing duit sing air. Lu orang lagi apa? Tah, ieu nu bogana ieu. Tadi kok. Hanya. Nu pusing. Di dieu atuh udah mau digegel ieu urang oge mau di. Ada apa? Ya ai si engko teh kumaha sih caritana ieu teh? Pan urang teh nya dititah ku si engko teh, titah ngagolangkeun duit. Titah muterkeun duit sing bisa, sing pinter. Aing bisa pinter. Nyebutna naon? Ami sukses, ami nganak. Tapi ieu hiji-hiji kan hebat teh nganak-nganak. Tah lah dipulangkeun deui lah. Butah pop lah. Pusing aing mah. Potahan teh baleg pisan. Hayang we nganak. Dasar. Na teh baleg aing. Haya.